Kegiatan ayeuna mah urang ngadurukan sampah anu hampir 2 bulan dipeuyeum sakantenan we lanjut diberesan kandangna. Duka iraha ieu teh terakhir ngadurukan sampah teh tapi diinget-inget jigana teh samemeh puasa da. Duka abdi teh hirap deui apa bulan puasa teh abdi teh tos ngadurukan apa teu acana. Matakan sampah teh dugikeun ka ngagunung kos kieu na. Matakan ayeuna mah mempeng daek mempeng halodo urang langsung we durukan ieu sampahna. Nya eta ari diniatan mah tos ti kamari tapi da anger we ari teh digawean mah teu maju-maju. Matak ayeuna mah mempengker lowong sadaya pada melantos beres urang langsung we ieu ngadurukan sampahna. Anu plastik-plastik anu tiasa ditimbang ku abdi teh dipisah-pisahkeun urang pisahkeun we lebetkeun kana ieu ember anu ageng. Da lumayan ku abdi teh ieu teh bade diduruk tapi da nyaeta tiasa ditimbang. Tapi nyaeta sok kesel oge paminimbang teh oko sakarung ageng tapi nyaeta paling kenging ge 5.000 7.000 ukur capena we hungkul ngumpul-ngumpulkeun tapi bade diduruknya deui nya entos we kumpulkeun deui bari jeung sakedik oge. Aya deui hiji deui pikiseleun ka tukang rongsokan teh paminimbang teh si karungna teh tara dieurihkeun sok langsung we dicandak ari abdi teh sok hilap deui pami bade nyarios teh. Ari karungna mah tibang karung nyaeta sok bangga deui pami bade ngumpulkeun teh teu aya wadahna. Tadina mah teu aya niat-niat bade meresan kandangna tapi ningali asa ramijud pisan nyantos we ku abdi teh ayeuna mah urang langsung beresan ieu kandangna. Anu tiasa diduruk ku abdi teh didurukan sadayana anu tos kurarinyuh ku abdi teh dikumpul-kumpulkeun we didurukan. Abeh sakantenan katungguan seuneu ku abdi teh terus we diasur-asur ku sampah plastik abeh teu pareum-pareum abeh teh reseep sampahna. Matak haeuh we abdi mah kukurilingan ka itu ka dieu muteran sampah mulungan sampah plastikna anu tiasa ditimbang sareng terus we ngasur-ngasur seuneuna. Tuh geuninganan alhamdulillah sakedik deui teh reseep sampahna teh ayeuna mah urang lanjut we beresan ieu kandangna. Anu kira-kira bakal dianggo deui mah ku abdi diperenan anu teu tiasa mah ku abdi diduruk tapi ieu aya spray tadina mah ku abdi teh bade diduruk ngan dicanak deui we mending ka itukeun kagawirkeun kangunahan taneuh. Salila beberes di dieu teh abdi bari jeung rada sararieun ieu teh sieun aya langir sieun aya oray. Soalna kamari oge keur meresan kandang belah ditu abdi dugikeun ka dicocok ku langir tapi alhamdulillah teu nanaon. Bari jeung sieun ku langir dina pikiran teh irahanya abdi tiasa ternak entok deui. Da geuninganan alhamdulillah tina ternak entok teh kapungkur oge tiasa netaskeun ratusan ekor anak entok. Ngan nya kitu seuting hamana hama bayawak hama jelema matakan ku abdi teh sadayana we langsung diicalan. Matak ayeuna mah nu dicita-cita ku abdi teh engkeun pami abdi tos gajihan tina ngonten abdi mah bade ngadamel kandang entok anu seseg. Pami seseg mah meureunnan insyaallah hama teh bakalan jara rauh.